orang leuweung mun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaranna di Citorek ka ditu Rawayan Baduy teh agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan nabina ge Nabi Adam nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah ilmuna ngaranna pucuk umun mantaknya nama tilok make sendal jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek tilok make baju ge atuh baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana encan aya pabrik pamatek man baheula encan aya pamatek can aya tekrek can aya tah eta nu geus encan aya paling aya ge dang-daunan dikadiekeun. Rencana produksi per harita daun-daun di hiji-hiji dipake Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam ngaranna agama wiwitan Baduy itu. Di Arab ge sarua tah aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Beduwi bener orang Arab orang kolot urang lah tak ieu deuk jaritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy mun ceuk urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu Rawayan teh dina Quran ge aya tah dina Quran nyaritakeun Arab Rawayan ieu ayatna masyaallah di Garut aya tah di Garut ge sarua Rawayan urang Baduy da Badawi sarua aya sarua Jawa Tengah aya Jawa Timur aya unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy tah urang Baduy Rawayan ka Jakarta. Nya bingung pan ka Jakarta. Ieu di Jakarta mah sakena tilok harees meureun nya jelema tah nya loba bae. Kira hareesna si jelema nya. Jakarta nya bingung ka urang Jakarta tilok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiran aku sih orang Baduy mah. Kira harees teh di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masya Allah, Baduy eta. Pohara orang Baduy. Tah, ieu Baduy. Pas gitu jana mah pikiranna kumaha orang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Eta keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak kaku nya ragak terek. Endang samping nya diheulakeun. Teu beres Baduy mah kos kitu. Nah ieu Baduy tah pemikiran-pemikiranna da kos kitu nya mah. Masya Allah. Ya Allah. Naik ojek nya Bra ojek. Talur. Suara orang sorangan nih mas sorangan naik ojek suara atuh tukang ojek teh 50.000 datang aduh bayar 25.000 tadi 50 kan aya siaan bagi dua aja sia tukang ojek gitu goblok cekna teh tadi ge aing mun sorangan 50 pan aya siaan ku ari mah tukang ojek teu bisa kukumaha eta Baduy teh kos kitu tah tah ieu diceritakeun Arab Baduy Arab ngaranna moal jauh lamun di urang kos kitu tah ngomong-ngomongna ge atuh di ditu ge sarua Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge ya Allah ya Rabb hiji mangsa mah nya naik mobil Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil atuh naik mobil jadi ge sarua bae bangsa ke Jakarta kan aya lampu merah make ngarandeg jak janda teh lampu kos ieu bae kudu ngarandeg turun nyana pas turun kan hejo deui ku supir aya geus tuh aing karak turun doang cak nyana mah teh kula sok sabarangan ka aing mah cak nyana aing can naon karak turun doang geus teu diladenan ku supir geus loba mong Baduy itu beres Baduy ya Allah ya Rabb iyalah urang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel kadang-kadang hayang seuri atuh kadang-kadang sebel kadang-kadang hayang seuri urang ka Baduy mah jak kos kararitu nya mah
ngomongna sakeceplukna haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae haju kumahanya na bae eta meuli HP teh apaan meuli HP haju eueuh soraan aya eueuh soraan eta pan eueuh satelit aja beuli kabeh jeung satelit tah ge aya meuli HP ulah kagok ceknya mah satelit naon beureuh aduh ya baduy horenganan urang nyaritakeun baduy digigireun ku lagi aya baduy aduh ya leuwih parah baduy ieu mah ya Allah ya Rabb emak ilot baheula ngomong beke perang jeung baduy iraha emak engke urang baduy ambalaya ka negara urang ka daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang kadeuleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadahal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung baduy menang teh eleh mak menang urangan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umunda masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka baduy ayo geura paling datang ka Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ka baduy ka ditu ka tengah-tengah negara baduy ayo ka ditu enggeus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyeun kuburan mah kumaha kitu dawahan baduy Masya Allah anu 40 teh masih keneh kan ayeuna eksis teh anu 40 baduy urang bae sakieu poharana komo baduy Arab baduy urang bae hese di tanganna zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi titah ku Pak Harto Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua ayana di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababaraha eta dirinya kan eta pajakna nah, urusanna kan perpajakannya nama urusanna aset siap datang kan orang baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingir aing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang baduy mah langsung ka Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana ye baduy bakos kitu tah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi baduy bae mah kumaha gitu Masya Allah engke nya mah nyuguh tak kabuhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa kabuhun di mana panen teu meunang ku nya di panen bebeja heula kabuhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana ge bangsongkeunna kabuhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui geus kitu da buhun eta kos kitu ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat kasata buhuna teh kos kitu. Nu matak urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhuna, aya tamu di mana? Di anu, sabaraha urang? Sa anu. Persilakeun teh mun sakira ulah. Aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon. Teg sangarana pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kudu harus itu atuh lauk bea. Ulah. Teu aman cenah mah. Lainna naon eta be bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cek cenah. Atuh sadar mah hiji. Malingna bisa cenah mah. Sial tah buhut bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset teu. Tak Allah bisi sia hayang nyawa gambaran baduy teu kudu ka Arab. Tuh ka Citorek ka ditu. Deuleu ku sia orang Citorek baduy. Nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Tetepnya nama agama kami agama wiwitan. Eueuh deui nabi kecuali Adam. Titik. Sakitu bae kuari ge nama nabi Adam. Geus we Adam mah tilok salat. Atuh teu tahu salat Adam ge tilok. Geus we Adam mah tilok make baju teu tahu make baju. Kanjeng Nabi Adam mah pan baheula teh henteu make gelas, ulah make gelas urang minum teh batok teh batok. Teu
teu aya di Baduy mah gelas piring nu ka sekarang teu aya bangsa listrik kos sekarang teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyakna ge meunang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak Ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kayak lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak we geus tah cokot asupkeun kana kapaskeun gitu beulem eta hurung Masya Allah orang cerita Baduy bege ieu urang teh horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun dek nangtangan Baduy urang di kabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar ti dinya Baduy asli keluar saenggeus da keluar ti dinya incuna tah dibere hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan adanya sedang nya aing sakieu mah deuk kalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya endeu ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageun kene menghadap ka dieu set ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat gitu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih sia banget teu kudu dikirim teu kudu kubuhun ku incu buhun teu kudu ditepak teu kudu ditiup dong langsung oleng ieu dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon karang-karana Baduy masih eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta kuarega dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk-penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya teu mah itu meujeuna padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Pendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh ya cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai anu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa deuk kalawan Banten memeh bola sanuju paeh Baduy mah lain lalagaan ilmuna dah panjana mah lawan hiber teh satungtung deuleu satungtung 40 imah nyobaan di dituna teh 40 imah tak det hiber se Baduy ilmu pucuk umun